Ay sorangan ker tahun baru kemana? Di gardu orang. Oh, ke mana-mana. Batur malugay nyar bikang. Kenyayu orang tuh. Ada rada hese bener dengan bikang. Ada sorangan ke mana tuh? Laki ongko. Batur mah main ke pantai lah. Iya, ke pantai jeung bikang salah. Urang mana? Eta mah rahasia pribadi dong. Lain dari sorangan. Yang rada hese orang umur mah kolot lah. Oh, ngeselanya orang tadi ya. Bikang din. Kang. Sata lah. Anak bos eta. Anak bos. Oh, puting wae hidangannya. Wis dongnya. Kieu. Kumaha ieu bikang nu kamari teh hayu teh angkeun Oh, sumpah mah penasaran tak? Ai Lain kenal sorangan jeung bapana. atuh bau lengket. Pernah gawe lainnya. Si aya teh angkeun. Hayu Lengket lain jeung ai Bapana? atuh tenang bae masalah bapana mah. Ayo, mau motor ulah. Sami. ayo. Mawa lah ayo. Ayo betul tebak. Iya lain gimana? Geus geura hayu kalinya. Itu kan teh mah izin kunan tadi mah dia cenah dia. Ai main anu boga peran. Izin ayo izin. Ayo tuh. Belum. Ayo. Assalamualaikum. Ayo. Ayo, Marada. Asai. Badan naon ya karena dia lah jadongna pentingan amat ya tatumenan Dia namanya bae kudu pirogi lah, hayang patepang cenah ge sareng Neng. priogi naon kadie ge meureun niat nganjang meureunnya lainnya kana saha ya imah abdi di dia lah ja abdi mah isin jadi ulinan ku jalema ngalalanggur kaditu lah deuleu batin dina gayana ge doang kaditu lah geus ya aing mah ja jadis di ulinan ku dararia eta eueuh duitan kadeuleun lagi ja kadie ge deuleu lah teu mau naon langsung ning balik bae ya ja isin kadeuleu ku tatangga barang geus mah balik bae hapunten beta mah Lai lo, Neng, ulah kitu teh jadi jelema mah lalaki mah gede panasarana. Rusak, ayo kabalik ya. Ya. Assalamualaikum. ting bating tak orok dua kadieu nang kitu dong teu mau naon batur mah ulin ka bikang eta bawa kata hari naon ieu mah modal awak dong da mah jeung ieu bohong Aing mah sumpah nyeri hati tadi kituan ku bikang. Coba aing antar kenana dukun. Aing penasaran kan bikang pada ditu. Ayan di rumah. Di mana? Aya. Ayo geus tenang tangkeun ayo. Hei, geus ulah atan urang Naon? menikahna ulah ka dukun. Jalan bae urang lamar ka dinya. Kana bapana nya, atuh hade sugan bae nya, ari ku kolotna beunang mah. Oh, ari ke kolot tadi bikin make Oh, gitu lah maksud ku lagi. Atuh hayu. Ayo. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Di mana ya ngajak ka dia bae Nyamun. oh ngajak ulin ka dia di mana gitu Atuh kadi hai silaturahmi intina maka dia mah. ade man meureun atuh aya nu dimaksud aya anu dituju adi eta atuh rek naon gitu lah gitu. Apakah niat pagawean apakah rek naon gitu. Karena ge bos ieu ya mah Atuh aya bae teman nek tuju sugan. Pak hampura ieu abdi aya perniatan ya ka dieu. ya Bogoh ke anak bapak. Jadi ka dieu teh bade ngalamar anak bapak. ade ari kitu mah ngan atuh bapak ge atuh rek ngobrol heula jeung anak gitu. Jadi keputusan atuh kumaha ceuk anak lamun anak atuh teu daekeun atuh kerok bapak mah gitu.
bapak mah tuh mengikuti atau anak oga ada sama gitu kayak rek ngobrol aja dengan anaknya kayak ayah anak di dapur di kamar neng anu kamari teh tadi ada laki duaan Orang duaan saya kamari mau kaji mau nanawan tuh lagi ngomong kan bapak. ngalamar yang nama karena bapak ngomongan tadi sebelum neng hari neng daek mah tuh bapak mah tuh siapa ya entah neng misalkan nolak satu bapak ge nolak Mas ngaji dengan amat ngomong lagi mau kaji jejak bisnis di negara tampang lagi yakin atau lain masalah kiwani baik bajing masa depan leng gitu loh pandai keharap ya hari itu mah kayak ku bapak diomongkan ku bapak bungsa kalian ditolak harap dan wajar. Kumaha Pak ieu keputusan anak bapak lah. iya hari bapak mah karena keputusan tina anak atau tadi teh anak ogaheun karena sorangannya nyaku ayana atuh bapak ge lain naon oga yang sarakeun kana anak sorangan ka dieu teh mawa naon jeung sorangan eta usahana dina naon Dinas perairan Pak, perairan naon bagian mancing. mancing naon anak aing di Paraban Bogo ku dia anak aing di Paraban Benter ku dia cukup ku Bogo cukup ku Benter napaka teu cukup kudu ku duit kiwari mah serba duit nges pada gitu ge ari mah aing mah teu sudi dia nganukur boga pagawean nguseup jeung naon nu meunangna ge paling ge Benter jeung Bogo aing mah teu sudi anak aing sakitu geulisna nek dikawinkeun cenah jeung dia nung aing mah teu sudi teu ikhlas lamun nek ka dieu nyiar heula pagawean bagawe nu hade sukses kakar datang ka dieu bos ieu bos Yes, bos. Ulah ngomong kemana-mana ya mah. Bis dem, hayo orang balik. nya sebagai ka itu Ayo. Pelet ke kuen panyahoan. Gue rake geng udah tak. Sini. Ayo. Nyeri hati ini. Kumaha kamari ge ulah waka ngalamar. Ya, hobi kana model kitu. Tak alam geus kitu cara nama orang kaditu. Amana Apa dituduhkeun tenang. Aya duku. ngomong nama ae dukeun lukun. Iya. Ayo burung ya. Mau main buka duit kan ya. Ayo heula tunduk ke. Waalaikumsalam. Selamat asli. Bah. Emang Utun badanam tadi ya. gadang pero ya rancangan yo senemu nyeri hati seneng Ya kula kamari ngalamar anak bos. Ya kula po dinya nyeri bira kieu jalan teu boga. Wayahna ieu mah panggaweankeun kumaha carana eta anak si bos mudah-mudah kana kula. Mana fotona ka dia kan coba le Mbah ya. Aya bah fotona ya. Mana? Ah. Oke tenang kayak digawean ku Mbah. Tenang bae kayak muat nungtur barang muat udag barang sahanyaong kayak bakal kayak danan ge geura. Iya saharana Miranti Miranti. binti Ami. ku abah ke digawean di dia iya sama emang iya digawean ku iya pasti geus dibere ya ge geus pasti mudag mual teu Ieu naon ngaranna bah? bulu perindu eta Oh, kumaha cara makena? cara makena kieu ya nya ieu ditaburkeun digetukeun tah lagi diketukeun tah pokoknya mah nyaho kaedanan beh jeung kolot-kolot na barang daek tanggung jawab komo ieu mah geus dibere foto ieu jadi kanyahoan sama mah ieu can digawean ge geus kuat bae ge ditambah ke ku ieu fotona kan jelas jadi siap ngagawean moal teu kaedanan barang Nya sakitu wae tamanya bah. Hampura kadi ge teu nyandak naon. siap Ieu teu saumpamanya nya. oh ya geus mau bangun nanti makan nganter doang dia po nuhun Arek we we bah. ayo Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ai ja lalakian kangen eta kayak mah aing anu dua anek ngalamar aing si abah aing teh ya kok kiwari mah motor negara buat jalma boga merentah sebenarnya mah pemerintah ngeprank doang mau motor beat deh kok kiwari mah pambar sarada aset amat sarada paling laki barang mau motor gagah kok aing rada kepikiran rada kaduhung teh kamari ditolak wae minta-minta non kitu ku aing teang pindah kitu teh mah nanya tapi gengsi aing geus maya aing anak bos geulis kira ku aing dikangamperkeun lalaki dong gitu tapi aing kumaha nya teu munafik ja aing rada kapikiran karena lalaki nu tadi ngalewat apa teangkeun da kitu ku aing aing ja ieu jelema mah kabeneran tengah kita imah mah ditu tata Ai jadi ya, aya naon ya? Miranti tadi ya hayang nanyakeun ieu soal kakak karompo Terus kayang dia kumaha kiwari? atuh sebenarnya Miranti ge jabogoh teh ya kana AA lah sebenarnya mah laju kiwari kakak masih bogoh teh kira-kira Baheula dia nu jedis kana aing sampai kolot dia cumi duh kana aing. Kiwari aing nu geuleuh kana dia najis aing nelebeungeut dia. Eta kolot dia jeung dia berlebihan kana aing. Ngaranna aing jelema teu boga. artinya ngaranna ge jalema poho teh kumaha kitulah aja sebenarnya Miranti ge kiwari bogoh ya kana kakak Nya gati hampura bae tamanya. Baheula bogoh ge kiwari mah atuh kitu teh atuh. Oh geus muji aing nek balik dia ka ditu tuh. ka mana